ulu kalam ya beruzu wa alaihi iswadul qalbi alladhi minhu baroza. Anu hartosna nyaeta ulu kalamin setiap kalimat ya beruzu wa alaihi iswadul qalbi, setiap kalimat, setiap kata-kata, setiap ucapan anu kaluar tina cangkem urang eta teh ngagambarkeun naon aya dina hate urang. Rupa-rupa bahasa, rupa-rupa ucapan dina lisan urang eta teh bentuk rupa naon aya dina hate jalma. Urang wang nyoba-nyoba ngabahas ieu nu didawuhkeun ku Ibnu Athaillah, tangtosna ieu dina sapopoe padamulan urang, perilaku urang anu pasti urang dina sapoena moal teu ngaluarkeun ucapan, moal teu nyarios, moal teu ngaluarkeun kalimat. Setiap jalma nu gaduh lisan pasti ngaluarkeun ucapan, bahasa nyarios. Saur Ibnu Athaillah ibu, ucapan jalmi anu kaluar tina lisan eta teh ngagambarkeun naon aya dina hatena. Lamun alus hatena, alus ucapanana. Lamun deuleuh hatena, maka ucapan ge anu deuleuh luas. Lamun anu sebel hatena, ucapan ge anu kasar bari jeung hewan. Jadi lisan itu ibaratkeun moncong teko. Ibu terang tetel. Tetel itu aya moncongan anu kaluar tina moncong teh pasti nu dikaluarkeun kumaha eusikna. Lamun bodas kaluarna bodas, mun jerona hideung pasti kaluarna hideung. Sok aya jalmi nyarios ieu eta jalmi teh ari cariosana mah da meuni nyelakit, da meuni teu enak, tapi da hatena mah eta teh da meuni bageur. Sedengkeun erek kumaha urang ningali hatena atawa nyebat ieu urang. Ya kuring mah kasar-kasar ge apap-apap ge ai hate mah da bageur. Sedengkeun ari lisan teh ngagambarkeun hate. Henteu bisa urang ngaku-ngaku da hate mah kuring mah leuleus karunya bari teh nyarekan teh poporongos bari zaman dulu. Teu hayang sabenerna mah nyarekan teh lain teu karunya aya hate mah da ieu deudeuh berarti hewan teh nyarekan. Terangkat sebab lisan itu bakal ngaluarkeun naon aya dina isi hate. Maka semakin jalma seueur nyarios, semakin jalma seueur nu dikaluarkeun tina lisanna, itu bakal semakin menunjukkan naon anu aya dina hatena. Para kasepuhan wargi sadayana, sedengkeun dawuhan Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei jalma-jalma anu iman, ittaqullah, bertakwa ka Allah. Kumaha atu ya Allah takwana, wa qulu qawlan sadida.
anjeun ucapkeun lah katakeun lah atawa nyarios kana cariosan qaulan sadida anu bener, anu jujur, anu leres, anu sae. Berarti kurang nyarios sae teh eta teh dawahan perintahna Gusti Allah. Allah nitah urang nyarios anu sae, ucapan anu sae itu didasari heula ku parentah takwa, geura takwa aranjeun teras anjeun kedah nyarios ku cariosan anu sae. Maka yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Allah bakal ngabersihkeun amal aranjeun, bakal nyaekeun padangelan aranjeun, jeung bakal ngahampura dosa aranjeun. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para kasukuan wargi sadayana memang anu panghese-hesena urang hirup sapopoe nyaeta ngajaga naon, ngajaga lisan, ngajaga lisan. Sampaikeun saur ulama nyaeta Yunus bin Ubaidillah nyarioskeun nibatkeun dieu abdi mampu kuat puasa nahan lapar sapopoe, abdi mampu sholat tahajud putih, abdi mampu maca Quran, abdi mampu ibadah anu sanesna. Nu abdi teu mampu hiji nyaeta ngendalikeun lisan, nahan lisan tina ucapan anu aweuh. Panggerak-gerakna sing goreng nu ditahan ku urang nyaeta tina gorengna lisan. Naon sababna para kasukuhan aya lisan mah cangkem mah teu aya tulang. Nyarios teh teu kudu jeung tanaga, ceplos bae, celetuk bae. Seueur anu urang dikaluarkeun, maka di dieu urang nyobian bade nuturkeun sakumaha Imam Al-Ghazali nyarioskeun dina kitab Minhajul Abidin anu berkaitan sareng lisan. Mudah-mudahan urang biasa ngajagana sabab pangsusuhurna saurna di alam kubur anu tersiksa itu lain kusabab tangan pangan cepilna, tapi kusabab lisan, kusabab cariosan anu teu teratur, teu terkendali. Anu kahiji nyata sapertoskeun anu diriwayatkeun ku Sahih Al-Khudri bahwa anggota badan anak Adam tegesna jalma eta perilaku teh ibu bakal dikelola, diatur kumaha lisana, kumaha cariosanana, sehingga seolah-olah kurang nyaroskeun hei lisan, hei cangkem, hei letak. Lamun anjeun halus kuring ge halus, lamun anjeun halus tangan kuring ge pasti halus, lamun anjeun halus maka tepat sampean pun halus, lamun anjeun halus bakal naon rupa nu aya dina anggota badan urang bakal atempo halus. Aya jalma geulis ngomongna cerewet halus teh resep teh pinter boga ilmu, pinter ngaji, getol puasa, tapi ngomongna cerewet teu ngeunah. Eta jalmi akhirna katempona halus teh. Anu kasep, anu pinter, anu cerdas, jabatan aya, anu beunghar, lisan goreng kabeh jadi goreng. Kabeh jadi goreng.
Naon sababna? Sabab alusna jalma itu diukur finalisasi. Terkadang orang papanggih jeung jalmi nya bodoh, nya cumpang camping kumuh, mungkin gitu nya. Tapi bahasana ngeunah, cariosana enak. Kira-kira bunga teu papandak ieu? Bunga. Bu, kurang bisa ngariung di bumi jeung keluarga atau jeung babaturan atau jeung tetangga. Itu ngariung itu betah nah kurang usabab cariosan bahasana anu antru anu saimbang anu nyambung anu enak anu enak di mana baik. Kurang terkadang ubah kahiji bumi susubuh mah henteu kurang sagala aya bari jeung mewah tempatna oge keramik marmer bumi gedung sagala aya datang kadinya kurang asup ka bumi teu ngeunah omonganna kadangna henteu ngeunah ucapanna da teteh aya buat kaluar. Sabab jalma itu nu ditilai dina ucapanan. Terkadang kurang unggah kahiji bumi ala kadarna saaya-aya cai-cai acan tapi disambut cariosana enak da mani teu karasa waktu teh. Terkadang poho ka waktu dan mecah ngobrolna mecah cariosana. Nah maka sorry Imam Ghazali perhatus je kade urang masuk terkadang rarai di bubur di bedah minyak sengit dipakai wah segala badan dialus-alus tapi urang terkadang poho lisan henteu dialus-alus sedangkan eta nu matak jadi tilayan manusia eta nu kahiji. Anu kadua ibu lamun urang ngabuang-buang waktu anu percuma sapertos maksudna nyaeta ngobrol anu henteu manfaat. Lamun urang seueur ngobrol anu henteu bermanfaat nyarioskeun nu teu puguh sagala rupana eta aya peretanganana aya hisabanana. Lamun ayat carita mati ibu ayat carita seorang ulama namina Hisan bin Ali Sinan. Eta seorang ulama ngaliwat kahiji bumi anu bumi teh can beres. Celetuk bae anjeunna teh ieu jalma ngin iman halen buat bereskeun celetuk bae. Anjeunna istighfar astagfirullah nah kuring ngomong kitu. Naon manfaatna? Sama sekali tidak manfaatnya sedang geus dicatat ku malaikat aya henteu manfaatna eta cacat aya istighfar anjeunna sampai gempa puasa satahun istighfaran gara-gara nyarios tadi teh aya bumi can beres celetuk anjeunna ieu mah lain bat bereskeun aya jalma urang mah nya sedangkan urang mah lamun ti kebon datang ka bumi mun teu ngomong teh teu komentar teh getek we nembot tomat nu geus aya tomat lain kurus seperti kata geus padahal mah teu manfaat ieu gitu papani deui jeung kebon sagala rupa we di komentar we copas telepos cariosan ngomong sorangan gitu ngomong sorangan lamun bade aya ngobrol makan gaduhna mah leuheung gitu ngobrol sorangan jeung deui ibu perumpamaan nyarios anu henteu berguna teh jadi urang teh setiap cariosan dawuhan Gusti Allah dina Al-A'raf setiap cariosan itu sakata-sakatana ditulis ku malaikat eta bakal jadi hisaban. Urang keur maharta ngan saeutik, urang bersyukur ibu lamun menjadi jalma miskin pun bersyukur sebab hisaban ngan saeutik. Tapi aya tapian deui.
anu mata kehisap teh si horeng lain harta unggul cariosan ge bakal dihisap setiap detik setiap waktu urang nyarios naon tujuanna anjeun ngomong eta naon tujuanna manfaatna anjeun ngomong eta ditulis. Urang ayeuna harta saeutik sedengkeun anu nyarios ngaler ngidul teu pararugu eta ditulis lami deui ku sebab loba ucapan anu henteu manfaat. Maka leres para ulama diam itu adalah emas berharga, cicing itu adalah emas. Lebih-lebih deui lamun urang nyarios geuna nyaeta gibah ngumpah kagorengan batu eta mah lain saukur hisaban tos tubuh eta mah janten amalan-amalan urang pindah ka jalma anu diomong. Jadi rugi lamun urang getol ibadah getol ngaji getol tahajud jeung getol ngomongkeun batur sabab bakal pindah. Aya kan ulama baheula ibu nyaeta Syekh Ibnu Mubarak anjeunna hiji waktos ngalamun ka karang bumi tatanggana keur diomongkeun. Alhamdulillah abdi keur diomongkeun buat nyamuk buat masak ngantiran berwaseun aya naon ieu teh abdi hatur nuhun tadi tos dicarioskeun abdi teh seueur dosa mudah-mudahan kirana dosa bungaheun eta diomongkeun teh. Sehingga ibu aya deui Syekh Hatim Al Hasan pami telepan dina hiji wengi anjeunna teh biasana ngalakukeun tahajud. Salat tahajudna eta peuting henteu tunduk henteu tahajud urangna teh cek budakna teh bapak rugi geuting teu tahajud cek eta bapak ya Allah mudah-mudahan poe ayeuna aya nu ngomongkeun kuring jalmana sok tahajud sampai pindah jadi diarepkeun. Naon sababna? Jelas saur Kanjeng Nabi setiap jalma anu nyarioskeun kasalahan hiji jalma eta amalna bakal pindah ka eta jalma sedengkeun dosana pindah anu ngomong eta nu ceramah kasok ngomongkeun tara kabeugi ibu sarua resep ngomongkeun teh kuring oge damani asana teh lamun teu ngariung eueuh korban diomongkeun meuni teu betah teh jangan saha sing horeng dirinya teh urang keur dipandu ku iblis supaya amal urang teh beak supaya sifat tingkah urang teh goreng supaya urang teh engke dibolehkeun aibna engke di akhirat naudzubillah min dzalik. Simpelna ibu setiap cariosan jalma bakal kaluar itu naon nu aya dina hatena lamun hatena bersih maka cariosanna sae lamun hatena sae maka bakal cariosanna sae. Maksud cariosan sae teh nu kumaha Bu? Mohon jawaban abdi. Ai cariosan alus teh anu ngalus-ngalus dewek anu ngalus-ngalus batur. Ai cariosan saya teh anu ngalem pribadi anu ngalem batur. Ai cariosan saya teh anu ngahormatan diri tanah hormatan batur. Berarti sae deui Bu. Bu fokus keneh teh ya. Fokus. Ai cariosan anu saya teh nu ngaluskeun sorangan ka ngaluskeun batur. Ai cariosan saya teh anu ngahormatan sorangan ka ngahormatan batur. Sedengkeun cariosan saya itu moal keluar kecuali tina hate anu sae. Jadi simpel lamun urang hayang nganyahokeun hate jalma alus goreng tingali cariosana sae eta awon nu kumaha cariosan sae teh anu resep ngahormatan batur nutup aib batur ngamulyakeun muji-muji ngalem-ngalem batur daripada diri. Simpel itu terkedah dicarioskeun ka batur ibu hate urang
ibu-ibu hati abi mah dasae itu hari cariosan urang bae ayeuna. Nah loba ngangkatkeun diri ka ngangkatkeun batur, nah loba ngabejakeun aib diri ka ngabejakeun aib batur. Budaan ayeuna diomongkeun da mani nya kalawan kos kitu. Da ayeuna diomongkeun abongan. Bu, jalma anu salah itu henteu aya paretahna kada diomongkeun teu aya. Jalma anu salah itu dibeja diwartos didongkap sieun ngabeja anaknya cicing izin ngawartosan anaknya cicing teu bisa ngabejaan teu bisa ngawartosan urang minimal cicing teu ngabejakeun aibna terus salamet pang-salamet mah jalma di alam dunia di zaman akhir saur Imam Ghazali itu aya kecuali jalma anu bisa ngajaga lisan pang berat-berat ngajaga lisan Masya Allah ngajaga lisan sebetulnya zaman akhir mampu Masya Allah itu kurang ilmu, itu kurang pangkat zaman ayeuna ilmu seueur pangkat luhur tapi lisan itu bisa dijaga. Alhamdulillah ini aya leuheung aya mending nya alus mah jalma berilmu jalma soleh getol ibadah lisan bisa dijaga selamat. Tapi lamun dibandingkeun saupamikeun jalma pinter jalma soleh loba ibadahna getol ngajina omong-omonganna teu dijaga loba ngomongkeunana bakal hancur. Aya leuheung keneh jalma saeutik ibadahna teu pati soleh-soleh teuing tapi lisanna teu loba teuing nu diucapkeunana ngomong ngabukakeun aib batur mah bakal kabawa amalna sanajan saeutik. Naon sababna? Sabab ibu saur Imam Ghazali dikala jalma ngomongkeun batur ngagibah batur ngupat batur eta teh ibu ibaratkeun jalma keur nyabutan amalna dialungkeun itu dialungkeun metan dialungkeun ngaler di mana nu diomongkeunana di urang metan diomongkeunana ibaratkeun dialungkeun metan terus urang keur ngomongkeun urang kaler ibarat amal nu aya di urang teh dialung-alungkeun ngaler. Nauzubillah min itu pada bulan kuning aja bae. Masya Allah. Terus kalau Imam Al-Ghazali mah ibu lamun urang ngomongkeun atawa lisan teu bisa dijaga terus bae dikaluarkeun nyarios teu puguh eta teh cenah ngarepotkeun malaikat. Jadi malaikat terus bae nulis nu diomongkeun ku urang distor-storkeun ka Gusti Allah unggal poe naon nu diomongkeun ku urang. Lamun diomongkeun sae mah leuheung Allah gunaheun masalahna lamun nu diomongkeun goreng berarti urang teh setiap detik waktu teh ku malaikat dituliskeun disetorkeun ka Gusti Allah. Jadi berarti seolah-olah nyuratan Allah kecariosan awan bae. Naudzubillah min. Jadi para kasuhan margi sadayana jadi ucapan itu adalah sing horeng anu terpenting dalam kehidupan urang anu nyalametkeun diri urang secara lahir tina paminteun jalmi jeung anu nyalametkeun urang tina paminteun Allah jeung anu nyalametkeun urang dunya akhirat. Naon nyaeta lisan cariosan sedengkeun lisan itu memang moal bisa terkendali lamun hatena teu terkendali. Urang sok terkadang nyarios ieu cik eta cacariosan teh sing sae bari jeung nyarekan ka budak teh
eta omong-omongan teh cacareosan teh sing halus moal bisa saleres nama nu berusaha di hatian mah nyaeta hate nah sabab lisan mah bakal ngaluarkeun naon anu aya dina hate. Kesimpulanna adalah lamun urang ek nyarios, lamun urang ek ngaluarkeun kata-kata dina lisan, di pikiran heula, di emotan heula, ngarenungi heula naon tujuanna. Jadi kitu lamun urang ek nyarios ngomong, lamun informasina encan jelas mah kira-kira nu dicaroskeun ku urang teh ieu teh bohong apa fakta. Lamun fakta bener ayatna ieu cariosan teh memang bener, tapi lamun dicarioskeun ku urang teh alus kagoreng. Sabab henteu sakabeh cariosan anu bener itu alus dikaluarkeun, henteu. Cariosan itu aya tempatna, cariosan itu aya waktuna. Sakumaha didawuhkeun ku para ulama mah walikulli makom walikulli makom maqal. Setiap ucapan aya tempatna, setiap tempat aya ucapanna. Nah, jadi maksudna kieu urang nyarios kumaha nyarios kasepuh, kumaha nyarios kababaturan, kumaha nyarios kasahandapeun, kumaha nyarios jeung budak, kumaha nyarios jeung kolot. Aya tempat-tempat. Nah, lamun urang nyarios jeung budak ibu sapertos nyarios ka kolot moal hade ibu. Kana-kana alus urang nyarios ka budak jiga kolot ngobrol. Henteu sae, sabalikna urang ngobrol ka kolot sapertoskeun bedak belduk nyarios ka budak teu sae. Jadi cariosan itu aya tempat-tempat. Atawa urang nyarios anu bener tapi lain tempatna sapertoskeun urang nyarios anu kudur. Bu, osok ngalongok ibu, ngalongok mudur osok. Contohna tetangga urang aya nu maot kusabab naon panyawatna lambung contohna. Terus urang teh ngalongok ka rumah sakit celokok baik ibu panyawat naon lambung teh. Pangaruh tetangga abdi maot panyawat lambung teh. Diomongkeun teu penting. Eta teh urang nyarios henteu ningali tempat. Teu ningali tempat. Jadi pokona mah hal naon bae. Culutak celetuk cuplas ceplos ek sorangan ek jeung babaturan ek di mana bae emot itu ditulis ku malaikat, ditulis ku malaikat anu kalipuna pada akhirna janten hisaban. Sareng deui tadi teh dina awal cariosan abdi bahwa cariosan itu adalah tempat pamenteun jalma terhadap diri urang. Lamun urang hoyong dipeunteun sae sing sae cacariosanana. Lamun urang hayang dipeunteun halus maka sing halus bahasana. Kumaha aya nu halus bahasa teh tadi teh nu halus cariosan teh anu ngaluskeun batur lain ngaluskeun diri. Sing resep ibu ngaluskeun batur, sing resep ngangkat batur, sing resep muji batur, sing resep ngahormatan batur. Sebab itulah cariosan-cariosan anu sae anu menunjukkan hatena anu sae. Masya Allah. Mulai nyarios majikan heuh di dieu babari aya nyarios mah dari teori meraktekeun nama Masya Allah meraktekeun sesah. Syukur-syukur kurang Allah ditulungan lisan biasa dikir khususna mau sholawat khususna kurang biasa dikir-dikir nusanesna tina lisan.
anu paling aman nyaeta lisan mau sholawat sallallahu Muhammad. Lamun urang keur ngobrol keur ngariung nya eta mah kedah ngobrol, tapi obrolan anu henteu ngabukakeun aib atawa aya korban dina eta obrolan. Sebab maca sholawat saya dikir saya, tapi ingat sekaya tempatnya eta oge. Ulah keur ngobrol ngariung kurang sholawat. Jadi goreng di mana? Setiap ucapan ayat tempat keur ngobrol selayakna urang ngobrol ulah cici urang namu ka hiji tempat ka bumi ditanya henteu cici enak henteu enak nyarios, tapi nyarios eta anu mun bisa mah muji ngalem nyai hatamu atawa sahabat. Lamun urang wawuh jeung anu jeung saha jeung eta tetangga abdi ini soleh eta teh jalmi teh saha sebatu tapi beda-beda. Masya Allah apunten abdi nyarios di dieu sakali dia abdi hapunten abdi nyarios di dieu sanes ahlina sami abdi ge ibu tukang nyarios, tukang ngomongkeun, tukang gibah, tukang ngupat segala rupa tukangna, tapi urang tetep nuhunkeun ka Gusti Allah, ya Allah mudah-mudahan dina setiap lisan abdi teu terkendali nyarios teu ngupat jalmi atana pinagibah. Mudah-mudahan Allah mere tobat ka urang sadayana. Mudah-mudahan Allah masih taufik sareng hidayah tiasa ngiparatan dosa. Sabab memang jalmi mah tempat bohong jeung tempat salah anu mawi dawuhan Allah innallaha yuhibbut tawwabina. Allah teh anu mikaresep ka jalmi anu tukang tobat. Duning bahasana ka tukang tobat sabab Allah paham moal aya jalma nu bener, moal aya jalma nu leupas dina salah, tapi Allah resep ka jalma anu tukang bebeneran, tukang tobat dina salah. Terus urang ucapkeun istighfar anu mawi lamun saur pun di rumah abungkul babi dicarioskeun setiap urang bade bobo teh ibu ngarenung heula astagfirullahaladzim dimimiti lisan bugah bobo tadi siang urang teh nyarios ngaler nyarios ngidul ngucapkeun naon ngucapkeun untuk tubuh nyarekan anu nyarekan kadieu nyarekan si anu ngomongkeun si anu astagfirullah ya Allah hampura lisan abdi babarikeun di abdi nyata hampura ka sesamana da babari. Lamun Allah pas masihan taufik sareng hidayah Allah bakal mempermudah dina jalan urang tobat ka Gusti Allah. Teh suka teh ngomong deui urang teh eta teh kaditu ngobrol teh puguh deui peutingna teh togeureun deui bae tobat deui ka Gusti Allah. Astagfirullah ya Allah tadi teh politik geus teu kuat ya Allah geus ditahan mah da kumaha kuat ya Allah hampura deui teh suka teh ngomong deui ayo pagawean urang kan gitu tongeureun tobat ka Gusti Allah teras bae. Mudah-mudahan pas urang tobat didinya dibersihkeun pas turun dina dosa urang dina wakos mamatna dina wakos dihampura dosa maot husnul khotimah. Ya itulah inti nama urang tong eureun maksudna tong eureun tobat ka Gusti Allah. Naon maksud tong eureun da Allah paham urang moal bisa eureun tina dosa, tapi urang ulah eureun tobat ka Gusti Allah. Itu paling teu mawi pahamnya. Itulah.
di antawisna anu urang ngariung ieu tolabul ilmi ieu teh adalah kiparat dosa. Jelas dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang agung-agungna nyaeta tolabul ilmi adalah kiparat dosa. Dosa lisan, dosa panangan, dosa panon, dosa segala rupa. Sabab kumaha? Sabab tolabul ilmi ge urang bisa ngariung mungkin urang papanggih jeung jalmi anu urang biasa karasea, urang biasa pajauh keur ngariung deui sasaliman deui musofaat beres tina dosa permasalahan jeung jalmi. Jeung Allah mah ampenan samemeh ngalengkah ge dosa urang berhubungan jeung Allah langsung mah langsung dihampura ku Gusti Allah. Masyaallah.